Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatad dunya illal mata'ul ghurur. Anu hartosna kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap anu bernyawa eta pasti ngarandapan maut. Jadi sakur-sakur anu aya nyawaan eta pasti ngalaman maut. Urang sebagai manusia di alam dunia ieu anu dipaparinan pikiran anu sampurna, akal anu sampurna, bahkan rupa anu sampurna, lebah dieu kudu bisa mikir anu sampurna. Sabab urang diciptakeun di alam dunia ieu teh lain pikeun senang-senang, tapi pikeun ibadah ka Allah Ta'ala. Sesuai dawuhanana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami ciptakeun jin jeung manusia eta keur ibadah ka Allah Ta'ala. Jadi sawajarna urang ibadah ka Allah Ta'ala, ngumpul-ngumpul amal ibadah keur bekal di akhirat jaga. Sok sanajan orang bekal hirup ge orang kudu dipilari, sabab hirup di dunia perlu dunia, tetapi ulah poho keur bekal orang sanggeus maut. Gunakeun bekal hirup di dunia ge anu bisa nulungan pikeun urang sanggeus mautna. Pake jariah sodako jeung sajabana bisa nulungan ka urangna. Jadi sawajarna urang ngumpul-ngumpulkeun bekal sanggeus maut, bekal-bekal keur maut. Sabab jalma mah sanggeus maot teh lain ngan saukur bilatungan, tapi aya balitunganeun. Da pada dasarna mah urang hirup teh ayeuna teh keur ngantri ngadaguan tunggu panggilan. Panggilan naon? Panggilan maut. Wa innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah, jeung sanyaana dina poe kiamah Allah baris ngabales anu sampurna sakumaha perilaku urang laku lampah keur hirup di dunia. Lamun jalmana soleh maka bakal menangkan nikmatan di alam kuburna. Sabalikna lamun bauul baragajul, tunggu akibatna disiksa di kuburanna. Pamangza aninar Pamang zuhziha aninar wa udkhilal jannata faqad faza, jeung sasaja anu dijauhkeun tina seuneu neraka dilebetkeun kana surga, nyaeta manehanana kagolong jalma anu beruntung, anu menang, meraih kemenangan. Hartina jalma anu sukses dina sawaktu hirupna. Sanggeus maot teh dijauhkeun tina seuneu neraka, bahkan dilebetkeun kana surgana. Ta eta hiji ciri jalma anu sukses keur hirupna. Hirupna dipake migawe amal-amal ibadah anu diparentahkeun ku Allah, bahkan ngajauhan segala rupa larangan-larangan Allah.
Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul gurur. Wa mal hayatad dunya ilal mata'ul gurur. Ari kasenangan dunya mah eta mah semu palsu. Heueuh lamun urang ningali mah batur anu ka waris dunya imah gedong mentereng sok hayang urang anu boga mobil Pajero urangnya sok hayang, bahkan anu boga motor Ninja kadang urangnya sok hayang. Tuluy saumpamana dipaparinan rejeki ku Allah urang nepi ka habeuli imah alus atawa imah alus mobil HD atawa motor Ninja umpamana. Anu biasa nyicingan imah leutik paling mayar setrum 50.000, paling gede 100.000, maka bakal reuwas. Da imah gedong mah jutaan mayar listrik nah hungkul. Kaget. Mayar listrik nah hungkul ge bahkan bisa 1 juta 2 juta na. Ayeuna mobil heueuh we siga nu genah bisa jalan ka ditu ka dieu sapoe 2 poe mah nya lila-lila mah tuh da. Kudu diomekeun, kudu itu, kudu ieu. Biayana gede. Tah mulai. Da sok ningali ka budak leutik sok hayang cocoowan. Menta cocokan sok teu ngarti, heueuh sakedeung mah sapoe mah dicoo 2 poe ka ditu na mah diantepkeun. Teu beda-beda teuing kolot ge kitu. Nempo batur siga nu genah boga mobil tuluy meser mobil padahal geus boga mobil mah geuning karasana teu genah. Jadi kagenahan teh siling sangka. Ayeuna meuli motor batur meuli motor Ninja urang ge meuli da boga duit. Ari geus boga mah geuning olok bensinna ge. Beda jeung motor-motor Supra anu irit bensinna tah di dieu mulai karasa. Jadi kanikmatan di dunia mah semu palsu. Siga nu nya tapi geus dirasakeun mah jauh beda. Tah ku kituna para hadirin, urang hirup teh moal salawasna di dunia. Geus sawajarna urang kudu ngumpul-ngumpul bekel keur jaga. Sabab kahirupan anu salawasna mah engke sanggeus hirup maot ngaranna. Makana manfaatkeun dina setiap kesempatan. Manfaatkeun umur urang dipake ibadah ka Allah. Dipake hal-hal anu berguna. Bahkan lamun dipaparinan rezeki ge tasarupkeun kana jalan anu dipikaridho ku Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan anu parantos dirugikeun aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.